Aing ayo marsihan kembang oi. Aduh ampun ting. Nah bersih lah. Telepon sa oi. Bebek yang oi. Halo bebek. Hah? Santai atuh amah. Kumaha kitu? Hah? Oh, siap. Tenang we atuh, tahun baru nanti kan malam Senin. Muhun, siap. Kelanya anak nuju damal heula ya. Ku adi telepon deui sayang. Yo, assalamualaikum. Ya yang bebek ngajak ke tahun baruan. Aing boga duit deh ah. Gajian lila kene. Moanya aing erek ngolo ciko heula. Papai ku aing babaturan demi si bebek. Semangat. Demi kau si bestiku asik. Aha. Ciko aya euy. Target utama sudah ada. Wiu. Ciko. Liur. Hey, aduh, Ciko. Nasi udah keran. Adio. Urang teh kumahanya aing teh era sebenarnya teh. Kumahanya kok Era naon? kumaha awal ngomongnya? Aing bingung. Nah, ka aing nyebut bingung sia, aya saheuk yang ngadengeran nyebut bingung kitu. Kumahanya kok? Yo. Kurang teh minta tulung. Tulung naon kitu? Itu aing keur lieur. Teh aing kurang kumaha sabarna ieu kok. Terus yang naon sia? Aing keur kabutuh. Tak sia jual tak. Atuh ngajual kitu biala atuh da eta mah geus bujang nu batur eta mah. Aing kenang-kenangan tahun 83 ieu sakola. Deng atuh nya kala curhat aing butuh duit. Bayangna deng. Jeung naon duit, marmotkenan teu beukieuan duit mah. Da aing lain marmot atuh. Jeung naon sia belum? Itu deh pamajikan itu rek. Biasa yang meuli hidup cenah deh. Naon pamajikan sia? Anteu aing kunaon mah cager. Enggak cenah naon mah atuh. Kan urang minjem duit kan ujang balik ka imah urang mah bisa balik. Beli bensin. Lain, tapi kalau menginjam 100.000 orang udah 3 tiap. Bayar naon? Magriban lah. Oh ya, aci koma. 50 itu. Hah? 50. Engko orang butuhna 100. Lah sia masuk ka bodoh udah kenan. Oh, mah bohong urang make beulit kenan bayar. Duit main. Oh, sia butuhna 100. Nya 100.000 we urang malah. Duh, ai Ciko geus ganteng, bager di aing mah. Moal kabeh. Oh, geus 100.000 we urang. Si hayang tah. Iya. Kok nunya Mahi moal. geus mahi 100.000 we urang mah. Iko sing panjang umur, sing sehatnya. Oh bener keher. Sing geura kawin nya. Urang Apaan aya meureun calonna jeung aing. geus syukur eta mah ke buritnya. Kok nunya? Ada motong nipu keher. Wah. Oh, subekal. Pok aing ngancong ulin, mata duit deui, jeung duit. Ujit aing ulin jeung nu kieu mah rugi euy lah. Jiko menang 100.000. Ayeuna da moal mah atuh 100.000 anjing mah kana naon aing ngajajanan awewe. Jan we aya deui. Kaparangan panggil Cep tadi dah ya aing aya perlu. Aduh Cep aing teh kieu ye. Lanceuk aing nyeri huntu teu cager-cager. Atuh bare tengek. Sia mah geus obatan naon ku tenggek aing mah. Apa kalau aing ku tengek di kitu kan tah. Yo Cep aing teh kieu nya erek wayahna gitu erek minta tulung ka sorangan. Kala aya minta tulung naon ya? Nya meureun kitu teh urang teh rek ka dokter huntu. Erek nambahkeun eta lanceuk anjing hayu we ngahuhu ceuk aing teu kop aing eta nu dagang karaos ka eta ngamuk teh aing ngan segala ditajongan pan aing teh watir Cep. Iya teh berarti butuh duit. Aya duit mah ieu mah ngan sabaraha? Kumanya teh aing mah sorangan geus kasep teh bager deh aing mah. Ya, teu gede urang mah butuhna teh 100.000 we wayahna ke ku urang dibayarna
nya isukan lah isukan Iraha kan yo iraha. isukan insya Allah pan aya nama orang teh erek ngantur heula lancek nyeri huntu Oh, siap ya aya duit mah. tah kitu deh sorangan geus kasep teh bager deui sing gede milik manehnya ulah ka dipundut kuno kawasa atuh deh nya 1000 ieu mah ai 100.000 butuh nagenan Kela. ai nulung kanu butuh nalang kanu susah teh teteh ibadah sia mah tah kitu Tek nu lembar rek nu dua. hiji we nu hiji tah kitu nuhunnya cep Siap sok. sing gede miliknya Amin. nuhun pisan ya Siap sok. urang arek ka ditolanya darusan Ya. Anjing tek nama saya sama tara bayar aing itu dibere katunya kalanceukna. Ripuh wa. Ge, udah kedan kemana Abang. wae? tah urang teh kukurilingan wae ge. Tumben ulin ka dia. Nya kitu teh urang kabenaran aya sorangan kitu urang teh tadi mere ka imah ge. Rek naon ya perlu? Nya aya perlu penting pisan aing teh ge. Perlu naon hak? Duh, aing kumaha ngobrolannya aing imah. Penting ge. Sok ngobrol sok, perlu naon ya? Ka dia teh. Aing kumaha ge. Talaling ka dia. Duh, aing da era sebenarnya mah kasorangan teh ge. Ya naon ge? Iya ya. Urang tulungan heula duit atuh ge. Duit jeung naon hak? Ya kabutuh kapan urangna. Nya kebutuh naon ge? Duh, aing caritakeun ulah kitu nya. Ya sok kumaha? Iya ya. Pan itu mamang aing teh teh keur babaung ge. Bawa ku naon hak? Gering purut ayeuna. Purut. Heeh. Ulin bawa ka rumah sakit purut mah. Kapan eta teh aing mah teu boga duit. Mentak ayeuna urang kasorangan, urang wayahna nginjem duit. Baraha? Nah, moal gede urang mah 100.000 we ge. Kira hek bayarna. Meureun isukna, ayeuna teh isukna gitu tah. Jah, sok waduh lah. Atuh aing mah ge lamun teu penting-penting teh urang moal nginjem. Sok geura ayeuna bayangkeun, mamang aing burut. Deng, gusti teh aing watir. Aing gitu mah jangan bener mayarna ya. Sing percaya aing genan moal berkikianan lamun ayeuna mamang urang teh burut. Sok gua teh wayahna nginjem heula duit. Asal sing bener lah. Bener kayak isuk-isukna gitu. Kata isuk sore ikut Moal aing geus eueuh bohong-bohong ayeuna mah. Ya bener. Serius urang mah. Serius sok nyaan. Ada tapi isuknya. Nya bener. Yo. Isuk sore usuk Nolong sore. kanu susah, nalang kanu butuh teh. Eta teh ibadah sia mah. Amin amin. Ya, seberapa 100? 100 lah. Nah, Ya gitu deh si kasep. Ya, sing gede miliknya. Amin, amin. Urang emang kata da rusuh. Oh, Mamang aing babaung hayu eta teh. Udah bawa ke rumah sakit, buat. Ge nuhunnya. yuk sami-sami. Kajian aya ulin ka dia nyimpang, minjem duit keur butuhna hungkul. Aing tadi bere dah karunya mamangna burut. Ciko liur. Si Yogi, si Yosep anjing kadeo ku aing kabeh. Aing ajang tahun baruan. Aku tinggal telepon si Bebeb, Mahi. Dia jang meuli cilok, dia jang meuli jidut, dia jang ka mall. Aing jadi tahun baru teh. Terima kasih kawan. Semangat. Ya beberes lagi. Beberes ya. Euy, Tumben aya ka dia as. panentes meuli madu. Madu di mana? Nah, di warung itu oh. Saya nu jualan madu. Nya aya sama bola hobi sanu kanyaho. Pan urang teu apalah. Jadi dia sesaku wae urang mah. Rajin didinya mah lagi. Kapan kebersihan itu ya. Aduh. Ye, Weh, hayang madu. lah bunga man. Lain aing ngek nanyakeun budak edan ka mananya. Teuing data di mah aya ka dia ke urang keur sapu di dia urang teh ya. Keur naon? Nah, udah datang ka dia tara-tara ninggra euy. Lain aing kamari teh nginjem duit ka aing euy 100.000 nyebutkeun anak teh jeung ka pamajikanna teu boga duit cenah. Pinjam duit. 100.000 Kena digantian ira. isukan ayeuna geus 2 poe ka aing can mayar. Wah, berarti ka aing ngadeo ya ka aing tadi aya ka dia minta duit. Ka bener. Bener. Di ka aing tulungan cenah lanceuk urang burut. Sabaraha Bapak duit? wae cenah minta 100.000 nginjem nama. Wah, si kehet ka aing ngalemna. Urang ke isuk cenah isuk dibayar cenah. Oh kitu. Lah, aing mah sarua mah bayar ka aing tuh. Nyawa kitu mah beureuh ka aing ngadeo we mah. Ya, ini geus ya malu. Kuat duit 100.000 aing ladang sasapu. Nek kumaha atuh aing ge nyebutkeun nama ayeuna ieu. Nyaho kumaha tuh nya? Kota si kehet si goblok. Dok edan. Teangan wae rek. Jangan ku aing ada yang butuh. Ya lah, teangan ya ka ditu tuh. Ladang sapu ya. Sapu, bro. Naon? Oi. Tadi mana?
mana Di dulu tas ngopi. ngopi di mana Ya tadi warung tuh di itu di handap. lohong atuh yang ngopi wae mah Aing rusuhnya bro. siap lah Kemana aja? aing neangan budak edan Nah, kira kenalan. nih buka aing minjem duit lanceukna buru Yang nginjem duit, Iraha eta nginjem duit udah kedan. Mari nginjem duit kayak 100. bagus dibayar Ah, can ngomong lagi isu. bebeja ka maneh jeung naon Yang nina nyari huntu, cenah. Lain jadi mereka karunya. Bener ieu mah nya cil aing ge. Ah, Aing heula berarti. wah dipapai kayaknya ditipu kabeh Lagi. ayo wong ubok ka mana nya Aing go aing. aing ngebarokong wae minjem duit deui Lawannya, nan. Aing tinggal mandi, bebeja kasih bebeb, aing boga duit. Acing, itu naon sih kok kabeh deh pisan. Aing mah. op kelak udah budak edan jadi itu tuh si anjing kagak ngitung duit wah Dan yang bisa kabur. oh beri aku nih Cicing cicing. Dulu kan hitung duit kan, benar bos. tewak Nih masuk aing minjem duit cek aing. Ayo, kemana? Bayar duit aing kemari ya. kemarin minjem Ya. duit Oh. lancok Untuk. Yo, bener aing mah kamari teh nyagar ring. Tapi kunaon jangan jadi ke kai kamari. aduh lah Ya aing pan keur mikir kumaha cara mayarna ka iko, teh kasih ocep, kasih oge aing teh can aya duit. Bakal jadi itu duit lah. Padahal kan Yo. jadi tadi lah. Korban, aing korban. Ini ngajadian. Eta mah lain duit tuh ti ditu eta mah. mana Supaya nggak kayak itu lah. Ieu mah jangan sejen atuh kok ih. Lah, Aing